para mitra sadaya ti dinten ka dinten, ti waktos ka waktos, waktos nyarelek. Hiji tanda urang betah hirup di dunia. Mugi-mugi ka betah urang sabridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Carios nyambung ngejuluna Cipanon Indung karangan Kileksa urang lajeng deui. Mugi-mugi tiasa jugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Ayeuna mincak bagian ka 44 para mitra sadaya mangga atuh. Kawargi-wargi Mang Jaya di mana weligina Mang Jaya ngaturkeun nuhun atuh urang teraskeun bae. Atuh carios ieu para mitra karangan Kileksa. Atur nuhun anu paros noe subscribe sareng locengna nu parantos ieu para mitra sadaya komentar hatur nuhun komentar naon ge alhamdulillah katampi hatur nuhun ieu teh kami ngarojong sangkan Mang Jaya official mekar kitu nya para wargi atuh saeutik ageungna tiasa ngisian ieu para mitra sadaya YouTube gitu mangga atuh di media sosial ieu mangga nyangakeun bae Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ke-44 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ka-44. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Barang harita pelayan ditanya ku Juragan Sugana. Pelayan langsung ngajawab, "Oh, bade kamimin kaleresan aya, kiatu sekedapnya." Teu ngadaguan ditanya deui leos si pelayan teh balik deui. Sugana meni ngemplong hatena sabab mimin aya di dinya. Tekung silia torojol mimin nyampeurkeun barang prok pateuteub jeung Sugana hatena meni ngalenyap. Atoh kabina-bina gancang nyampeurkeun meni teu sirikna lumpat, gap sasalaman bari nyarita. "Haturan Kang Gana kumaha damang?" Gek diu. Sae min teu kirang sawios-wios. Punten ngaganggunya Akang ya. Nah, tiasa upami Akang ngajak ngobrol sakedap, moal anu ngawagel. Sugana bener-bener geus teu sabar hayang gerapok nyaritakeun maksudna. "Mangga da moal naon-naon, aya naon atuh meni rareuwas teuing, Kang?" Mimin colohok, bari molohok kana beungeut Sugana. Meni teu aya bosenna da puguh kanu dipikagegeut, jadi panyileukan beurang jeung peuting, ngamana komo geus lila teu tepung meni asa sononaker. Akang tengah aja ka dieu hayang ngobrol jeung Mimin. Tadina mah cangcaya bilih Mimin teu aya di dieu, pedah ti payun kantos nyaurkeun yen tos teu didamel. Tapi naha ayeuna aya di dieu. Nah teu cios papisah sareng Darta. Sugana teu wani tarik nyaritana, haharewosan bari neuteub ka Mimin. "Oh, kitu nuhun atuh Kang. Aya maksad bade ngobrol manuhun abdi teh. Abdi oge meni asa tos lami ngantosan hoyong tepang. Kieu saleresna makangnya. Ari kawitna mah leres henteu neraskeun didamel di dieu da asa teu puguh. Tapi barang diemut deui asa teu aya rugelna sanaos di dieu oge da tos teu aya hubungan sareng Kang Darta. Nyaenggal napangan gai ka ibu. Kaleresan ditampi atuh dirente ukur 3 dinten. Dupi perkawis Kang Darta mah abdi teu terang. Kantun ngantosan seratalak wae." Mimin teu asa-asa nyaritana bakat ku hayang jentre. Kumaha putusanana ayeuna na tos aya wartos deui atawa acan? Akang mah tos teu sabar hayang geura terang kana hasilna. "Teu acan Kang, rupina mah nu jadi urus keneh. Mung ari kanggo diri abdi mah tos beres Kang. Margi tos wawartos ge kapun biang. Oge tos wawartos ka mertua kaleresan. Kang Darta ge teu nyulitkeun anjeunna teh nya tujuan kana kahoyong abdi. Tak kitu Kang, mugi-mugi we sing lancarnya." Sugana ungut-ungutan. Hatena ngarasa sugema ari sabab teu aya halangan ti pihak Darta. Kusiwal ngabijilkeun rokok keretek sabungkus tuluy nyabut sabatang. Sarta diseungeut serebung udud bangun nikmat naker. "Duki maksad Kang Gana kumaha?" Mimin malik nanya. "Kieu Min, Akang teh geus tatahar sarta geus paheut pisan.
Yendrek ngalaksanakeun janji urang duaan perkara inung barudak kanggo samantawis mah diantep heula moal diserahkeun sarta moal diladenan ke upami urang tos resmi ngahiji urang urus deui. Nya teu langkung eta mah nyangakeun we kumaha kanggana da bima minangka istri madulang tinane Kang. Mimin marah mai buakat ku bunga ngarasa gede harapan. Nya muhun kitu keuneulah urusan eta mah akang nu tanggung jawab. Nanaina akang rek naroskeun ka Mimin kumaha upami nepangan tuang rama ayeuna-ayeuna. Na tiasa tawa moal akang mah hayang ngayakinkeun ngarah tereh rengse malah mah akang teh gaduh waktu saminggu bebeja ka kolot teh bade ka Jakarta bebeja ka nu kolot teh bade ka Jakarta ite. Mimin ngahuleng hatena perang sabil atoh pacampur jeung paur. Ari atohna pedah Sugana bener-bener mikah hayang ka manehna. Tapi nepi ka bereg ngajak nepungan ka kolotna. Ari paurna bisi kolotna teu panujueun sabab jeung Darta teh can resmi papisah malah manusanyana kolotna teh can dibejaan ngeunaan kajadian ieu. Kumaha Min? Nah, kalaka ngahuleng Sugana nyedak-nyedak teu sabar. Punten Kang Gandanya abdi teh abot ari ayeuna mah sanes teu sanes bingah nampi maksad kitu teh nanging kumaha atunya da abdi teh hariwang bilih kulawargi Kang Darta mika ceuceup ka abdi. Peda can resmi dipirak tos wantun ngabantun pameget sanes. Coba imut ku akang kumaha jantena. Jawab Mimin Daryanaker. Panu neuteup ka Sugana nu unggut-unggutan nya kaharti. Keun bae lah ulah ka ayeuna ngan Mimin kudu bener ngusahakeun sangkan tereh resmi papisah jeung Darta carana mah kumaha we lah asal lancar bisi butuh ku biaya ayeuna ge aya ya. Sugana ngabijilkeun loket tuluy nyokot duit sababaraha lamar puluhan ribu. Duh atur nuhun Kang, abdi manampi kana ieu artos mugi-mugi sadayana sing aya dina kalancarannya. Ulah aya halangan sareng harungan. Nanging ulah rusuh-rusuh teuing Kang lah. Margi hoyong dipirak teh henteu gampil kada seueur ka ditu ka dieuna. Kanggo ngarengsekeunana. Atuh sajabi ti kitu peryogi waktos anu cekap supados lancar. Nyuhunkeun sabar we heula nya ulah rusuh. Ceuk Mimin manehna rada hariwang. Bisi Sugana terus ngababereg sedengkeun manehna can resmi papisah jeung Darta. Atuh sajabati kitu kudu cukup idah lamun rek kawin deui teh mah. Ulah salembang Min da Kang moal arek ngababereg atuh. Ieu mah hayang puguh we ieu mah ngarah teu cangcaya dina nungguanana kitu. Peke beberes-bereskeun heula sing nepi ka rengse. Datang tuh najan hayang buru-buru ge moal bisa sabab kudu geus lubar idah. Tapi da teu kudu salempang sabab akang moal jalir janji najan nepi ka iraha bae oge bakal didagoan. Ceuk Sugana Daryanaker nyaritana geus teu mikirkeun naon-naon sabab geus bakat geus banget kahayangna rek ngahiji jeung Mimin. Nya nuhun atuh ari kitu mah Kang, akang ge ulah cangcayanya. Da abdi ge moal jalir janji. Malih mah abdi teh bingah nu taya papadahan Kang. Bet aya nu kersa nulungan ka abdi, kersa ngajai tina jurang katunggaraan. Mugi-mugi we engke mah urang duaan pinangi sareng kabagjaan. Dupi salajengna kumaha maksud akang? Na bade teras ka mana ayeuna? Ceuk Mimin bari neuteub. Hatena rada melang bisi Sugana luas leos teu pugu. Ari nepangan tuang rama teu acan kaing mah nya kapaksa akang teh bade cios ka Jakarta. Da teu kitu ge aya kaperyogian nu penting. Kanggo salajengna urang silih titipkeun manah we nya. Kade, ulahkeun aku gogoda. Supados cita-cita urang duaan tiasa kahontal kalayan lancar. Muhun harapan abdi ge kitu pisan Kang. Mangga wilujeng angkat mung titip we. Titip naon? Eta lah titip ieu. Bari Mimin para mitra sadaya. Nyepeng matana ti ditu namah cenah maksud namah titip mata ulah anu ngalugular giler ningali nu herang. Titip naon deui? Nya aya deui nu dititipkeun ku abdi teh nyaeta mi HP pisisir jeung minyak. Kade kaanceloman leungeun nya Kang nya. Oh, kaarti ku akang ge. Berarti meureun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun. Tah, leres kitu pisan Kang, meni lah 100 kanggo akang. Mimin mah geus kitu teh. Harita para mitra sadaya pikeun Sugana meni asa kagunturan madu ka urugan menyan putih. Memang eukeur mah eukeur di kulawargana angkurawut bae kari-kari mangih Mimin anu bisa dina ngolona, bisa dina ngobrolna, mun ceuk basa budak ayeuna mah pinter ngarayu.
Sugana teh geus eleh saset para wargi sadaya. Namun Kang bari tuang heula Kang. Mimin nanya deui bari nangtung sabab kakara inget ayeuna manehna can nyuguhan cai-cai acan ka Sugana kalersan. Kira rompok can sasarap akang teh. Sakantana nyuhunkeun nasi ramas we tapi hoyong disarengan ku Mimin. Mangga. Leos Mimin ka tukang rek nyadiakeun pesenan Sugana. Ari Sugana melenyun udud bari nitena nu jarajan di dinya. Bisi aya nu wawuh tapi kabeh ge jalma nu anyar pinanggih taya nu wawuh kana rupana saurang-urang acan. Teu kungsi lila Mimin geus balik deui bari nanggeui baki dieusi ku kadahara nu dipesen ku Sugana. Kalayan teu loba catur berak kaduanana dalahar bangun ponyo. Duanana teh para mitra. Bumira pisan dunya ge kawas nu geus manehna we cenah boga manehna duaan. Mimin ngarasa bagja Sugana ngarasa reueus sabab hasil meunangkeun awewe nu dipikaresep ku manehanana. Dina kaayaan kitu di sisi jalan peuntaseun restoran aya hiji lalaki nu geus lila nitenan sedan Sugana. Manehna susulumputan di nubuni, sasalingkeran kawas bangsat nu neangan palingeun. Tapi lila-lila mah jadi wani manehna nangtung hanapeun tangkal nangka. Panon mureleng kana sedan sakapeung ka jero restoran. Nyidikeun lalaki nu keur ngobrol jeung Mimin, horeng teh Darta nu ngintip-ngintip teh. Sabab geus lila hayang nyaho kana rupana nu mawa sedan, nu kungsi nya dicaritakeun ku pelayan ka manehanana. Ari ayeuna bet kaparengan bisa manggihan. Moal salah deui meureun ieu mah eta lalaki nu kurang ajar teh. Paingan si Mimin meuni totojeran minta diserahkeun ku aing. Da geuning salalakina ge gandang jeung beunghar digana teh. Sedana alus deui tapi aing moal sieun diwaras ya sakalian mengpeung tepung. Ceuk hate Darta bari kekerot nahan amarah. Geus teu sabar hayang geura jonghok jeung Suganda. Para mitra kaum dangu, dak Darta mikir neangan akal. Sangkan bisa ngawaras Suganda pikeun ngabudalkeun ka keuheulna. Dasar keur mujur, lar aya oplet reg eureun hareupeun Darta nu keur jajanteng. Hampir we nyerempet kana irungna. Atuh mending ngagurubug Darta teh reuwaseun panon buncelik bakat ku ambak. Tapi barang rek nyarekan ka supirna ngadadak jadi seuri. Geuning maneh Ji, geus kelar nyupiran ayeuna teh nya. Ti mimiti iraha euy dipercaya nyekel oplet ku dundungan, ceuk Darta bari muntang kana janela oplet. Panon melong ka supirna nu tetela urut kenekna bareto ngaran Aji. Muhun Kang aya berkah Kang, dundungan teh percayaeun ka kuring Kang. Mimiti teh bareto basa akang kaluar. Nya si toke teh nitah kuring mawa oplet urut akang teh ceuk Aji nerangkeun riwayatna. Puguh Darta teh atoheun gancang nitah turun ka Aji sarta mesin oplet dipaehan. Duanana laleumpang ka sisi jalan gek dariuk dina bangku tukang sirop. Aji heraneun sabab Darta aya bae di dinya kawas-kawas keur aya nu diteangan. Pok Aji tumanya, "Aya naon sanyana teh Kang? Nah jiga aya nu diteangan?" "Kieu Ji akang teh keur susah. Sabab mikiran pamajikan nu gejul manehna ngalayanan lalaki kurang ajar tuh. Nu bareto kungsi dicaritakeun ku pelayan restoran teh Aji. Taina mobilna aya tuh nu itu tuh." Darta nunjuk kana sedan nu diparkir di pojok. Kawas ngahaja nyumput di nubuni. Aji neuteup kana sedan pok nanya deui. "Terusna kumaha Kang?" "Kieu Ji, akang rek minta tulung ka maneh, wayahna lah nginjem heula oplet keur nyusul sedan itu tuh. Mun geus kasusul imahna, dina hiji waktu rek didatangan ku akang. Sarta rek dibejakeun ka pamajikanana, sina pasea. Dabongan manehana ngaheureuyan pamajikan akang. Atawa lamun kasempetan aya nu hade mah, urang sedakeun mobilna kana jurang, sina ragrag ngarah hancur. Tak kitu maksud akang teh Ji. Kumaha Kardi?" Ceuk Darta bari pepeta sakapeung nunjuk kana sedan Sugana. "Oh, kitu mah ngawe tuh asa nu nyupiranana akang, da kuring mah teu sanggup ari kudu ngudag-ngudag sedan mah. Sagancangna ge oplet atuh Kang moal bisa nyusul sedan." Ceuk Aji ngarasa seunggah bisi musuhna teu katuturkeun. "Lah, nah make kudu susah na can apal ka akang gitu.
najan mau oplet ge mau eleh kudu mau sedan akang mau Bandungan ke gerayu. Ngan maneh kudu tenang jeung wani ulah boga pikiran naon-naon yuk. Urang kana oplet ngara bisa tatan-tatan mun musuh geus init urang tuturkeun hayang nyaho. Cek Darta bari nangtung ngajak asup kana oplet. Demi aji teu loba omong manehna nurut teh para mitra. Nurut kana parentah Darta. Sup kana oplet nu kabeneran muatan keur sepi. Tapi aji teu loba mikir sabab duit keur setoran mah geus nyekel satengahna karineangan satengahna deui. Awaskeun ka restoran, sanu asup kana sedan itu tuh. Keun urang awaskeun Kang. Cek aji panon melong kana restoran. Kajero restoran breh katempo aya lalaki jeung awewe diuk pahareup-hareup. Katemong tina kaca aji apal ka awewena yakin pamajikan Darta. Dekung silila torojol anu biji teh lapisan Suganda. Atu meuni deg-degan hate Darta teh bari ngahirupan mesin oplet. Panon mureleng ka Suganda hayang sidik kana rupana. Sanggeus sidik pisan Darta kekerot nahan amarah, jajantung ratug jiga nu tutunggulan. Awas ya disedakeun dina jurang sia ku aing mah. Hayang teuing aya kesempatan nu alus. Moal diantep ku aing mah lah lalaki sarakah teh. Hate Darta ku kulutus ka Suganda beungeutna katarageuneup. Geleser sedan nu ditumpakan ku Suganda maju lalaunan. Sup ka jalan raya leok mengkol ka kenca lalaunan. Nu saterusna maju muru ka Bandung. Darta rikat ngoper gigi geleser oplet maju. Panon Darta melong ka sedan anu disidikeun nomerna. Ji, catet nomerna sing apik euy. Bisi den hiji waktu papanggih deui. Yakin eta manusia burung ngarebut pamajikan akang. Ceuk Darta bari ngajalankeun oplet manehna teu malire kana kaaya nu keur ka Cidaramena. Tujuan hiji hayang nuturkeun sedan kalayan jelas. Aji ngabijilkeun patlot tina saku bajuna tuluy nuliskeun nomor mobil nu Suganda dina kertas cangkang rokok. Sanggeus beres nuliskeunana Aji milu mureleng negeskeun kana sedan. Sedeng Suganda tuluy nyemprung taya eureuna dituturkeun ku Darta nu make oplet. Harita teh Suganda teu boga rasa curiga lantaran canyahoeun kana rupa Darta. Jeung canyaho kana trayekna ongkoh kumimin geus dibejakeun yen Darta teh geus teu nyupiran oplet. Atunajan nempo oge aya oplet nuturkeun Suganda henteu dipalire ku Suganda teh. Muga-muga we tujuan aing sing hasil mimin kudu gancang-gancang papisah jeung Darta. Bagja temen mun geus ngahiji jeung manehna. Sigana moal gagal mimin mah sabab rupa teu nguyang, sikep hade pikaresepeun. Nyarita tegas tapi sopan. Buktina kudu nu nganana ge kapake, da mana kitu ge meureun singer jeung calakan meureun. Tapi aing heran awewe sakitu geulisna betaek disangsara ku lalaki nu teu tanggung jawab. Tapi ngaranna ge da jodoh. Aya paribasa jodoh pati jagja bagja cilaka rusia pangeran. Teu bisa dipikah hayang ku jalma, sok aya we salahna. Cek Suganda ngomong sorangan bari terus ngajalankeun sedan kalayan ati-ati. Tukangeunana tetep dituturkeun ku oplet Darta, tapi Suganda mah teu malire kanu nuturkeun. Barang tepi ka parapatan jalan Riau sedan Suganda mengkol ka katuhu. Tuluy nyemprung teu eureun-eureun langsung asup ka jalan Pajajaran. Nu saterusna dianyog ka Cibeureumm atuh Darta meningesang. Hatena jadi teu teteg sabab sedan Suganda teu eureun-eureun di Bandung. Kalah katerus nyemprung ka jurusan Cimahi. Kamana Kang geuning lain urang Bandung ieu mah Kang? Ceuk Aji, manehna rada hariwang sabab oplet di kamana-mana bae ka Darta. Artina para mitra, jurusan oplet teh ngudag-ngudag sedan. Tenang Ji, ulah hariwang da moal jauh-jauh lah. Sabab yakin je sedan teh urang Bandung, tu tempo nomerna pan sidik mobil Bandung. Cigana mereka Cilemer ite sugan we eureun di nu sepi, urang tubruk ti tukang ku akang. Jawab Darta bari ngegel bibir saeutik, jajantung ratug oplet terus nyemprung teu eureun-eureun nuturkeun Suganda. Cimahi geus kaliwatan sedan terus nyemprung beuki tarik. Darta teh kaweur hatena sabab ampir teu bisa nuturkeun musuh. Da itu mah lumpat tarik tapi untung sameme asup ka padalarang jalan teh macet. Suganda teu bisa kebat lumpat atuh kasusul ku oplet Darta, tapi kahalangan ku sedan sejen. Ji,
Wayahna urang udag nepi ka Ciburuinya. Samun di ditu didinya teu beudang bakal lapur. Manehna rek ka Cianjur atau ka Jakarta. Buktina kabur terus tuh taya eureuna. Panyana teh ka imahna, nu aya di Bandung. Tapi kalah ke mabur si Gajul teh. Kurang asem manusia teh nya. Darta teu weleh kukulutus. Ari sabab musuhna teh teu eureun di Bandung, meuni matak jengkel kana hatena. Teu nanaon nepi ka Ciburui mah Kang, tapi ulah ditamah deui Kang. Teu kasusul mah nepi ka dinya mah enggeus we balik deui Kang. Aji hariwangeun inget kana amanat dunungan yen kudu apik mawa oplet. Ari ayeuna kalah dipake ngebut ku Darta, dipake ngudag-ngudag sedan. Untung we sugana mah ngajalankeun sedan teh sawajarna. Teu apeng-apengan jiga nu mabok, atuh teu berat teuing ngudagna pikeun Darta mah. Sing percaya Ji di Ciburui mah moal burung kasusul sedan teh lah. Sabar saeutiknya ada moal matak naon-naon Ji. Nyamun hayang hasil mah kudu bisa miheulaan ngarah bisa megat Kang. Aji ngahatean atuh Darta asa diingetan. Red kakenca breh aya keneh lowongan anu saasup oplet. Malah dihareup ge mobil leutik anu maksa hayang ti heula. Kalayan teu panjang mikir Darta ngajalankeun oplet lalaunan saseledak ka sisi hayang miheulaan sugana kabeneran asup teu lila ge sedan sugana teh nu keur eureun kaliwatan bari dihareup macet keneh mobil ngantai beuki panjang. Beres Ji bisa ngaliwatan ye ayeuna mah euy. Anu urang kudu langsung asup deui kana jalur pokok ye moal bisa terus-terusan di sisi kieu ye. Bisi kapiheulaan deui ku si burung. Darta ngareret ka sugana nu geus katukangan. Sedengkeun sugana tetep ayem teu loba pikiran. Tuturkeun treu Kang tuh pasti aya ka tengah deui sok-sok maju lalaunan Kang. Haji nunjuk kana treu. Atuh Darta teu panjang mikir manehna ngajalankeun deui opletna. Ban anu nincak aspal ngan sabelah bakat ku hayang ti heula kabeneran antrian teh geus maju. Darta bisa asup lalaunan nu akhirna bisa deui nincak jalur anu sabenerna ngan orokaya supir nu tukangeun pating gorowok nyarekan ka Darta. Jempe sia monyet ah. Darta ngagorowok bari ngalieu. Ti tukang rame sorak klakson patemalan. Antrian mobil maju lalaunan tungtungna lancar deui sakumaha biasa kamacetan geus hasil dibeberes. Para mitra kaum dangu kocapkeun oplet Darta geus lumpat ninggalkeun simpangan jalan nu kakenca. Manehna nokot jalan jurusan ka Cianjur sabab ceuk taksiranana. Simpangan Kakatuhu permisan sakakencanya. Simpangan Kakatuhu mah ka Purwakarta gitu. Ye nu lempeng nuju ka Cianjur gitu para wargi maksad deh. Kumargi harita aya di Padalarang gitu. Sedan sugana para mitra bakal ka jurusan eta tetela teu nyalahan. Harita sugana aya tukang Darta barang tepi ka tempat nu rada sepi. Leok oplet mengpar ka Kakatuhu, leok deui ka kenca ngahalangan sedan sugana. Puguh we sugana teh keheuleun manehna mencet klakson sababaraha kali. Tapi Darta teu malire kalah kareg opletna dipalangkeun di jalan, jerut turun rurusuhan langsung nyampeurkeun ka sugana. Nah teu sabar teuing sia goblok. Nah teu nyaho oplet aing selip sia, dasar lalaki sarakas sia. Kaos boga sia we jalan teh. Darta nyarekan teu pupugu. Bari popolotot nulak cangkeng barang ngadenge kitu sugana ngapuringkal amarahna. Teu kanyahoan dampaleungeun Katuhu. Anu geus nangkub teh ngalayang kana careham Darta. Plak lengak Darta ngalengak. Tetela kepretan sugana tarik mata kreuwas. Setan sia, kalah kanyabok, lain mikir deuleu. Mikir-mikir 70 si ari sia eling atawa henteu ha? Ujug-ujug ngambak we sia ka aing hayang diparieskeun hulu teh. Sugana geus teu bisa nahan amarahna. Jerut turun di papag ku peureub Darta nu nyamer kana palipisan. Hiuk lep jabron peureub Darta kana pantos sedan. Atuh meuni kekerepengan bari nyengir nahan ka nyeri. Aduh, tulungan Ji. Darta menta tulung tapi Aji kalah kacoloho kasima. Teu nyangka yen Darta rek kitu peta. Ari sugana teu mere kasempetan seak ngirimkeun peureub nu buleud kana hulu angen Darta. Cekuk keuna pisan meuni nangel. Cari jeug solontot bruk Darta rubuh bujurna ti teuneut kana aspal. Nempo kitu Aji teu tegaeun jurut turun bari ngajingjing kunci roda. Seak narajang ka sugana, tapi sugana ge para mitra rikat ngagiwarkeun awakna sewot
panarajang musuh kagigir milepas meningah hiung. Dina kaayaan kitu Sugana maju salengkah, marengan pereup katuhu nu diayunkeun. Hiuk jabron kana pepeuteyan Aji, celeng kunci roda ngacleng ka sisi jalan. Aduh. Aji aduh-aduhan bari mundur leungeun asa komper. Tapi sakitu ge aya untungna sabab mereka sempetan kadarta pikeun ngumpulkeun tanaga. Barang nempo Aji nu papelengking nganahan kanyeri, manehna rikat ngorejat. Langsung nubruk ka Sugana, seak, cedak, dada Sugana ditubruk satarikna. Atuh puguh we seueujeng nyelek kana angen. Sugana mundur lalaunan, dek bujur kana sedan. Suku katuhu menang tanaga Basadarta maju direk nimpah di papag ku suku katuhu anu ngacelepung kana gado. Seak, cetruk, aduh, during kiat. Darta kokowongan koloyong bru rubuh geus teu kuat hudang deui. Sabab sirah lieur huntu asa ancur, getih kentel ngalai tina pojok bibir, Aji ngaleper sieun. Sabab manehna ngarti yen musuhna lain jalma borostrong, beretak lumpat kana oplet, kerung mesin dihirupan, keleser maju lalaunan, langsung balik deui ka padalarang teu wanieun terus ngudag kana tujuan Sugana. Nempok itu Darta meningorejat hudang, berebat lumpat muru oplet, gajeleng kana pantona, tuluy nangkel sarta asup rurusuhan. Tiwis oplet balik deui ka Bandung teu malirek ka Sugana nu kekerot nahan amarah. Setan sia, aya wae halangan teh. Saha manehna teh nya? Rek naon megatan ka aing sia? Yakin ngahaja nu turun-tur ka aing? Untung bebenyit bau kana jaringau. Dengar ti kana gelut. Cek Sugana bari tuluy asup deui kana sedan. Gerung-gerung ngahirupan mesin geleser maju lalaunan. Hatena teu waleh heran mikiran nu bieu ngajak tarung. Ari Darta jeung Aji, harita teh teu lemek teu nyarek duana nahan kareuwas nu ngagolak. Dina dadana. Jajantung asa rek coplok ari rasku kajadian bieu, jauh-jauh ti ujung berung ngadon mapag pereup batur. Nu kacida matak nyerina sarua jeung iwak nang tang sujen. Sanggeus ngaliwatan Cimahi teh oplet teu bisa tarik kemajuna lantaran jalan kacida macetna. Kendaraan meningantai geus karuhan kitu mah Aji jeung Darta teu gugup teuing. Duh Kang, mun dilayan terus matak cilaka Kang. Kuring mah keueung teu werat nempo kolebatna pereup nu bangbaraan. Baluas nempo gado Kang Darta nu ngacetruk di tajong satarik teh. Cek Aji ngamimitian nyarita panon melong kana antrian mobil nu panjang. Oh ji akang ge meninggal lenyap pakat kuleuwas. Panjana teh keuyeub apu, horeng teh galak alabatan gurame. Mun manehna teu rikat balik majigana, akang cilaka diiriku si kasebelan teh tah. Hanya kalwe teu kanyahoan imahna, di mananya? Darta haneueuleun lantaran teu hasil manggihan imah Sugana sabab Sugana kebat ka Jakarta. Kumatu ayeuna Kang? Sangaran eta manusia teh? Ayeuna mah kieu we balik we ji lah. Kang kacida capena jeung gado biasa coplok ieu. Jaba sirah lieur mending ngubeng. Mun teu maksakeun malah moal bisa hudang digana teh. Tadi ge bakat ku sieun lumpat sotenan. Cek Darta bari ngusap gadona. Teu nu karasa nyeri nyanyautan. Ya, ngarah menang duit saperak-perakeun neangan muatan Kang. Tu aya tu nu mega sisi jalan. Bawa ulah Kang. Aji nunjuk ka beulah kenca. Ulah ji. Terus balik we sing jongjon lah. Langsung ka Cicaheum akang boga kena duit saeutik tah. Lumayan keur namahan duit setoran. Atau mun bisa mah langsung ke ka garasi akang hayang tepung jeung dunungan lah. Rek minta gawe deui. Darta aya niat rek nyupiran deui oplet. Ayo tukang urang dunungan we, tapi geus eueuh anu nganggur mobil mah ayeuna teh. Paling nyerepan kuring. Keun bae lah lumayan nyerepan oge sabab akang keur nganggur ieu teh teu boga gawe. Mangkani pamajikan kabur deui. Hor, namu kumaha mah ke kabur Kang? Aji heraneun. Gara-gara si kasebelan teh pamajikan akang kabur pan. Namun beunang mah lah. Rek dieu we dipodaran sekalian lah nu tadi teh. Hanya ka can kanyahoan imahna, can kanyahoan ngaranna deui. Darta beuki haneueuleun. Kuna tukang sugan ke maya milik bisa kapanggih imahna. Sabab nomor mobil geus dicatet bawa ku akang tah ngarah babari neangan. Heuji lah, keun urang teangan yang gedengke. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng.
oplet akhir nama tepi ka Ciberem, tuluy mengkol ka kenca maju lalaunan da puguh kendaraan ngantai kene. Tikeung silila tepi kaparapatan reg eureun sakedeung kapegat ku lampu beureum barang keur eureun kitu seleuneu aya hiji awewe menirudin nyampeurkeun ka Darta, sodor nyadorkeun dampaleungeun katuhu bari pok nyarita. Pasihan aden disuhunkeun ridho galihna we manawi aya sidekahna kanggo nini nubatan sakieu. Pasihan aden, pasihan. Cenah kadengena meuni mata kuatir. Ari Darta teu lemek teu nyarek panon melong ka eta awewe nu baramaen. Aji karunyaeun tuluy ngodok saku baju song dibikeun ka nu baramaen. Puguh we meuni atoheun awewe teh nyarita deui. Nuhun aden nuhun, alhamdulillah. Mugi-mugi sing aya dina kawilujengan, sing seueur rezeki sarta sing aya dina kasalamatan. Mugi-mugi dibalas ku Allah kana kasaya nu langkung ageung. Permios aden hatur nuhun. Nu baramean ngaleos tapi ditewak leungeun aku Darta bari nyarita. Keke mak, rek terus ka mana ieu teh? Bade neraskeun lalampahan we aden dan ini mah teu tiasa usaha. Da puguh kaayaan batan sakieu maksad mah. Bade jajaluk deui we kanu sanes manawi aya nu ridho manahna. Maparin sedekah kan ini. Jawab nu baramaen sopanaker. Panon melong ka Darta, ser getih Darta kawas nu ngagolak. Diteuteub kitu teh ari sabab eta jalma bet sarimag jeung indungna nu geus lila teu patepung. Darta harita nyarita deui. Nini mundaek mangiring we ka abdi, yu mumpung lampu beureum keneh tuh. Sok ulah sieun da moali ku kumaha? Ceuk Darta darianaker. Bade dicana ka mana nini teh atuh aden? Nu baramaen heraneun. Sabab kakara harita aya nu ngajak ka manehanana, biasana mah jalma-jalma teh tara aya nu malire ka manehanana. Bade dibantun ka rorompok abdi nu nini. Yu urang ka ditu tuh da moal matakna naon lah, sok enggal nini tuh lampu hejo mah teh tuh. Darta satengah maksa. Malah mah leungeun nu baramaen ditarik bari mukakeun panto oplet. Atuh kapaksa eta awewe nurut gek diuk gigireun Darta nu ambekan renghap ranyug. Rusras kanu geus lawas kaliwat, breh beungeut indungna nemongan deui amanatna kadenge deui tuluy ngareret ka awewe nu diuk gigireunana. Hatena nyeblak jeung asa pating saria. Geleser oplet maju nu nyupiran aji. Harita ngahaja mapai jalan raya hayang tereh tepi ka Cicaheum. Saanya nama rada hariwang bisi aya polisi nu megat. Tapi aji terus ngaliwatan jalan eta ari Darta teu sabar pok nanya ka awewe tukang baramaen teh. Nini ulah sieun eta baruas. Da ku abdi ge moal di kukumaha, punten we sing kerasa ngawalernya dupi nini saha jenengan. Mangga aden ai nini mah ngiringan wae moal buru ngajawab. Kana patarosan aden. Upami dipercanten mah nini teh pun saremi ari kawit mah ti Cileutik. Kalangsu di Bandung teh aden. Rek mulang teu gaduh ongkos. Kapaksa we kikieuan jajalu. Milari keur eusi peujit. Ti isuk dugi ka sore. Ceuk eta awewe nu tayalian iwa ti Bisarmi. Nu sangsara kadungsang-dungsang jadi tukang jajaluk di kota Bandung. Lantaran hirupna kalantara tayanu miara. Neangan pagawean teu hasil balik ka lembur teu boga ongkos. Jaba teu aya burueun najan ka lembur oge da puguh anak teu aya salaki eueuh. Mitoha geus maot. Harita kaayaan mata kuatir awak kuru kulit tutung balas kapanasan. Kusut ngararewig baju tatamalan samping rangsak mabawa gemolan leutik nu kucel. Bleg we jiga nini-nini nu keur umur 70 tahun. Padahal mah kakara boga anak hiji kasebut ngorakene. Oh jadi sarmi jenengan teh. Non margina aya di kota Bandung atuh. Pamikagungan keneh lembur memulih we atuh supados teu sangsara. Jiga ayeuna abdi mah hawatos we nanging teu tiasa nulungan ukur ngahelas we bari ngurutan dada. Sabab bari ge sanyana mah sangsara ieu teh. Teu gaduh pagawean ieu teh. Ceuk Darta dumareuda watireun ka Bisarmi. Ayeuna hatena rada teteg sabab yakin nu baramaen teh lain indungna. Nuhun aden mika welas mika nyaahkan ini lubatan sakieu. Dan nu sanes mah ukur ngareret saterusna mah teu malire.
Nini teh bagja sabab aya keneh nu ngahargaan kan ini salaku manusia. Dan ini oge kahayang mah jiga batur balik ka lemur. Usaha di desa ulah ngancelong di kota nu teu puguh. Tapi ujang, nini mah salaku manusia kitu. Janten nini teh teu sanak teu kadang. Teu gaduh dulur teu boga baraya estuning nu ngeulih sematak sedih. Cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Pangna teu balik ka lemur sotenan lain ku teu boga ongkos-ongkos teuing. Tapi murusaha atuh ka lemur teh da teu aya nu bisa diiluan. Teu gaduh imah, teu gaduh tanah bade di mana ngiuhan teh. Ceuk Bisarmi curucud Cipanona Juku. Awatos teuing nini mugi sing sabar we nya. Arina sok di mana tuh kulam teh jeung matuh teh sarta di mana tempat pematuhan teh? Darta nanya deui leuwih panasaran karunyaeun pisan ka Bisarmi nu sarimag jeung indungna. Aden oge ujang nini mah teu puguh pangancikan. Bumi langit tempat matuh nu tangtu ibun jeung angin janari simbut nu nyimbutan nini. Imah nini mah lega langit hateupna bumi teh helna. Angin bilikna, cai hujan kasurna tah kitu ujang. Jawab Bisarmi ngalima. Sake nguping nu kitu man ini horeng teh aya keneh we nu leuwih sangsara batan kahirupan abdinya. Panyana teh ngan abdi nu tunggara teh jeung sangsara. Sabab pamajikan di paling batur pagawean teu gaduh kamar geus teu kabayar sewaanana. Dahar ge sakapanggihna we. Mugi-mugi we sing sabar tawakal nini ulah aral subahanya. Teu aral teh subaha nini mah aden nganuhunkeun we kanu maha kawasa. Sabab najan bari jeung hirup batan sakieu oge. Nini teh dipercanten keneh ku melendang di alam dunya. Sugan dina hiji waktu mah. Kahirupan nini aya robahna ulah kieu wae. Ceuk Bisarmi nemongkeun hiji harepan. Sarta tukangeun kasangsaraan teh aya tujuan nu tangtu. Para mitra sadaya, manehna gede kayakinan baris manggih bagja. Ari nu disebut bagja teh cenah ku Bisarmi mah lain jadi jalma beunghar kubana. Lain jadi jalma nu salieuk beh tapi bagja hate subegama pikir. Henteu rungsing mikiran lain-lain hayang aya dina katengtreman lahir jeung batin. Caritaan Bisarmi bieu nimulkeun kapanasaranan pikeun Darta pok nanya deui. Nini, non margina dugi ka ngalaman kieu teh? Tingawitan iraha ngalaman katalang sara teh nini? Mugi kersa ngalalakonkeun we tulah kanggo nambihan luang keur pangalaman abdi. Kitu ceuk Darta bari neuteup ka Bisarmi. Ujang aden memang aya riwayatna pangna kieu teh. Margi moal aya akibat upami teu aya sabab. Nini teh tos lami ngalaman kieu tapi duka teuing sabaraha taun dan nini teh geus teu inget kana waktu. Senen jeung Kemis sarua bae geus tara diinget-inget. Teu aya waktu keur mikiran poe anu jeung minggu. Da geus taya hartina pikeun nini mah ari pangna ngalaman kieu teh nini teh neangan nu jadi anak ari satadina mah. Tapi lebeng taya beja-bejana acan. Mangkaning anak nini teh leutik keneh. Indit kira-kira umur 13 tahun manehna kapaksa miang. Rek neangan pagawean sabab nini jalma sangsara. Sarta eta budak teh geus teu boga bapa. Tah kitu mimiti nama aden. Bisarmi nerangkeun lalakonna sanyana mah geus hoream nyaritakeun pait jeung peuheurna hirup. Tapi ari aya nu nanya mah teu burung dicaritakeun. Mung hanyakal waktosna kabujeng sehe.